Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wasta abdi putri di kelas 8A di dia abdi bade nyumponan pancen remedial bahasa Sunda ngeunaan sisindiran. Sisindiran teh nyaeta mangrupakeun salah sahiji karya sastra Sunda anu disusun ku kecap-kecap anu rarangken jadi sampiran sareng eusi. Fungsi sisindiran biasana nepikeun piwuruk nasehat atawa sisindiran halus ka anu ngadengekeun. Sisindiran kabagi kana 3 jenis, nyaeta hiji wawangsalan, 2 paparikan, 3 rarakitan. Abdi di dieu bade nerangkeun hiji sisindiran nyaeta wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta salah sahiji jenis sisindiran anu eusina ngagunakeun tataruncingan atawa teka-teki dina wawangsalan. Biasana aya kecap kunci dina sampiran anu nunjukkeun jawaban pikeun eusina. Jadi nu ngadenge kedah nebak heula maksudna tina sampiran eta. Contoh wawangsalan. Teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pikam met wangsalna simet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.